negara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nunggeus nyahokan negara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge hiji jeung jin ieu kiai lain lalagan di Karawang aya nunggeus ngalalakon ka negara jin negara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten. Wah, cuma lain lalagan tem. Mentak urang Banten mah kos jin kasurupan. Banten. Belah ditu Banten urang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene. Ieu caritakeun urang Bogor, urang di ditu di negara jin teh loba ambalaya. Wah, mutiara, emas, perak dan lain sebagainya asal daek bae. Pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam turunan anak Adam kabeh qad anzalna teman-teman uis anda daakeun ingsun agung ingat tasira kabeh libasan ing angguan ayo khalaqna lakum tegese ngadamel isun agung hu ing libas lakum kadue sira kabeh yuwari kang bakal nutupan ya libas setu tegese nutupan ya libas sawatikum ing kalaan sakeh kalaan sira kabeh warisya lan angguan bulu wa utawi istamayu tajammalu bihi ku barang kang den gawe kalokan apa bihi kalawan maminasia bisaking pirang-pirang dodot walibasat taqwa menang macanalan angguan taqwa menang walibasut taqwa lan tegese angguan taqwa al-amalu salihu tegese amal kang saleh wasuntul hasanulan tingkah laku kang becik dadalan kang becik binasbi kalawan den bacana sabli basat taqwa atpun ala libasan iku dan tepakeun ing atas salapan libasan warapilan den baca ropa mubtada uniku dari mubtada khabaruhu jumlatul zaliku tay khabar yang mubtada iku jumlahan lafaz zalik sarua jeung walibasut taqwa lan utawi angguan taqwa iku zalika utawi mangkono libasut taqwa khairun iku kang leuwih becik zalika min ayatillah utawi mangkono inzalul libas bi aqsami min ayatillah iku tetep saking sakeh ayat Allah dalaili qudrati tegese pirang-pirang dalil kakawasan Allah la'allahum manawa ya bani Adam atawa kufar iku yazakkaruna areling ya bani Adam kabeh fayu'minuna maka pada iman ya bani Adam kufar kabeh fihi iltifatun ikut tetep ing dalam la'allahu mutawi iltifat anil khitab saking khitab ya bani
yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu a'lamu bimaradiya bani adam anak turunan Kangjeng Nabi Adam layatinannakum jamitna temenan ing sira kabeh yudillanakum tegese ajanya sarakan temenan ing sira kabeh asyaiton wa syaitan la tatabi'u tegese aja nganuti sira kabeh ing setan atufatanu maka yen tanarima kapitna sira kabeh kama akhrajaka wale ngetoakeun ya setan abawaikum ming bapa biang rorosir Adam lan Hawa bifitnatihi kalawan fitnah setan minal jannati saking surga yanzi'u ale mocot ya setan halun iku dadial anhuma saking karone abawaikum libasahuma ing anggoane karone abawaikum liyuriyahuma dapun yen taningalikeun ya setan ing karone abawaikum sawati maing sakekalanane abawaikum minnahu ing satuna syaitan syaitan tegese syaitan yaraku kuningali syaitan ing siraka bahwa syaitan wa qabilulan balad-balad syaitan junud tegese pirang-pirang balad tentara syaitan min haitsu la tarawnahum saking panggonan orang ningali siraka bahum ing syaitan wa qabilu lillato bati ajasadihim kena arah-arah bute pirang-pirang jasade setan wa qabilu oh adami alwani imata warana pirang-pirang warna setan wa qabilu inda jala ing satuhna sunagung iku andadakeun ing sunagung ing pirang-pirang setan aulia ing pirang-pirang kanca awanan wa qurana tegese pirang-pirang kanca qurana lan pirang-pirang batur lil ladzina la yu'minuna kadong kang adong ake kang orang iman keun ya ladzina kabe lil ladzina kadong ake la yu'minuna kang orang iman keun ya ladzina kabe ngalanjutkeun dongeng tentang diturunkeuna bapa ibu urang Adam Hawa sabada ditundung ku Gusti Allah kulantaran ngalaksanakeun kasalahan Siti Hawa ku Gusti Allah dumiat dijieunkeun getih unggal bulan dibere getih ngaberbay dina bobogaanna het ngara ku gara-gara nyana nyuguhan nu teu bener ka salaki ora ditundung ku Gusti Allah nu tadina aya sukuan ku ari khfiat rijalu dieuwekeun sukuna itu kene iblis ditundung ku Gusti Allah diberi julukan anta mal'un terlaknat sia iblis geus boga julukan masing-masing turunkeunlah Kangjeng Nabi Adam teh di India Gunung Sarnadi Siti Hawa diturunkeun di Jeddah Qorai diturunkeun di Sajistan iblis
diturunkan di Ubullah pan ieu nagara na maraca nyana kana kitab komu nyana majarago maca sejarah begitu dibaca di negaranya nah sial iblis diturunkan di negara urang cek urang Ubullah itu kene Sajistan wah cara urang negara orai mantap kurang ulah ngadanya seremna baheula serem namun ditelaah kuari urang Inggris setelah Afgan diserang baheula ku komunis dilarang sholat dilarang puasa teu beunang sarolat teu meunang aya nu magahan ngaji aman mah aman ka dieuna terpisah jeung kitu negara komunis Islam ngan di jero keamanan teh teu meunang bergerak ngayakeun ajaran-ajaran Al-Qur'an teu beunang salat teu beunang akibatna kabelah dieuna eueuh nu salat sebab asal salat tembak di dinya ke asal salat tembak asal salat tembak akhirna salat di imah tetep bae asal keselidik tembak otomatis kan nu salat eueuh nu ngaji eueuh agama mah Islam maka terus sampai ka ayeuna nagarana 100% Islam cuman masjid eueuh nu salat eueuh negara Imam Bukhari di ditu negara Bahauddin An-Naqsabandi negara Alauddin An-Naqsabandi urang mun bacaan sejarahna kutubul aulia ya di ditu tapi peribadatan terbatas kakarak setahun iyalah dipersilahkan untuk mengembangkan agama setelah Presiden nu ayeuna rada loyog karena agama jadi kos kitu tah kaya entak lamun dibandingkeun jeung di urang jauh aiprak urang ieu neureuh sejarah ieu pantes kararitu geus sebab orai baheula diturunkeunna di ditu orai muka urang mah pan eta mah incuna orai teh berarti kan nu ka urang mah incuna nu di ditu pusat masyaallah Kangjeng Nabi Adam diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan Siti Hawa kesulitan neangan jalan-jalan munajat ka Gusti Allah setelah munajat turun malaikat Jibril nuduhkeun jalan untuk menuju Jiddah didinya terus be Kangjeng Nabi Adam teh neangan Siti Hawa na ti Jiddah teh terus berangkat mengarah ka Mekah ternyata ku Gusti Allah dipertemukeun di Arafah waduh luar biasa bungahna Kangjeng Nabi Adam kapanggih jeung istri tercinta manusia sadunya kakarak dua eueuh nu pasini kontrakan nu pasini taneuh lantaran nganduaan tamahnya di dunia teh Masya Allah ablag-ablagan canaya sasah tidinya lempang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa ka Musdalifah di Musdalifah didinya cicing di Musdalifah terus berangkat ka Mina didinya lah Kangjeng Nabi Adam neuleuh ka jasad Siti Hawa teu make pakaian sabenang-benang acan itu kene Siti Hawa neuleuh ka Kangjeng Nabi Adam gubal gabel cek Siti Hawa ka eta naon nu ngagabel ulah loba omong eta ge naon anu nyengir ya Allah ya Rabbi satara aja Gusti cek Siti Hawa jatuh nyengir ya mangan senyum doang
eta kadele ku aing ge kapeng-kapeng senyum kapeng-kapeng baeud ieu nu teu kuat namun baeud munajatlah Gusti teh Kangjeng Nabi Adam ka Gusti Allah Gusti nu tatarina abdi di surga serba mewah serba sagala aya kulantaran abdi ditundung ku Gusti ai pangampura mah geus aya sabada abdi ngadoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin abdi teh ayeuna geus dihampura ayeuna geus aya di bumi abdi duaan tah ayeuna abdi manyuhunkeun petunjuk ka Gusti apakah ieu kudu sataranjang bae atawa kudu kumaha mun kudu dipake naon kudu dipake abdi nyuhunkeun petunjuk jeung lain jang sakadar abdi bae lantaran isuk page tomerenanan anakan Gusti abdi nyuhunkeun aturan-aturan nu mantak Adam kaula pangeran anu nyaho ka anjeun ulah kudu loba omong Adam Hawa lantaran lamun kumaneh direnung turuna maneh di sorga ka bumi pan geus dicaritakeun ku kaula nu agung waktu kaula ngadamel anjeun teh Adam pan ditanya ku para malaikat dek naon ieu Gusti teh nyieun kos ieu pan dijawab ku kaula inni ja'iluka fil ardi khalifah kaula ngadamel ka anjeun teh bakal jadi khalifah di muka bumi ulah kaget Adam ku sebab maneh kabongbroy ku nasehat iblis maneh teh nyieun dosa ulah kaget sebab eta mangan sakadar ngalaksanakeun perjanjian ini jailuka fil ardi khalifah ayeuna anjeun geus aya di bumi dijadikeun sebagai khalifah bakal dibere aturan-aturan nu dibutuhkeun baik agama maupun dunia Masya Allah teu sambarangan kaula nurunkeun ka anjeun Adam lamun henteu nyieun aturan-aturan nu mantak ayeuna rek diberenya hoku kaula hei Adam jang anak cucu anjeun deui lain sakadar jang anjeun duaan kebutuhan tentang agama tentang dunia bakal dicaritakeun terus sih berapa macam kebutuhan nyangakeun sadaya-daya cek Kangjeng Nabi Adam nuhun Gusti ngan atuh abdi pan ieu kapanasan gerada-dara buru-buru bujur panas di hareup panas lantaran cuaca di Mekah teh kapan lain cara diurang mamun panas bisa ngiuhan tatangkalan ambalayah tangkal Ambon belah kulon gen nu ngaji tarariis di dinya bari ngopi bari ngarokok kiai-kiai nyana-nyana nyayomkeun oh di urang babari belah ditu aya tangkal buah belah panas bisa ngiuhan tapi di Mekah di Saudi Arabia baheula mun panas dek ngiuhan di mana maka Kangjeng Nabi Adam hayang buru-buru panas Gusti panas sanajan tatangkeupan ge atuh ai panas ge mah Gus deuk di mana happy atuh happy sote lamun tiris panas ge mah boh atuh cuaca panas saja urang nangkep pamajikan mah hau atuh sarua jeung asup ka hau direrab Masya Allah Masya Allah nah Adam kaula nu agung ayeuna dek jaritakeun kebutuhan pertama tentang pakaian ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wallahu a'lamu bimuradihi ya bani Adam manu mantak teu khusus ka Kangjeng Nabi Adam tetapi Gusti Allah khitab teh ya bani Adam ka seluruh anak cucu Kangjeng Nabi Adam lamun anak cucu Kangjeng Nabi Adam mah tu berarti terus ka urang ge ka urang Cikupa ka urang Bojong ka urang Sepatan geus puguh urang Pasar Kemis mah jajanna mah narurut teu kudu dicaritakeun di Pasar Kemis mah kadang-kadang nurutna oper
Nah ya Bani Adam, anak cucu ada. Qad anzalna alaikum libasa. Nyata, jelas. Yakin. Kaula nu agung geus nurunkeun ka anjeun kabehan. Wahai anak Adam, libasan anggoan pakaian. Gusti Allah tega bahasakeun lana qad anzalna make anzalna mah kapan inzal mah kapan turun. Mantak ditafsiran ku Imam Jalal di anzalna teh bimana khalaqnahu majaz berarti lantaran inzal makan turun di langit berarti lamun ieu teu make majaz anak Adam cak Gusti Allah qad anzalna kaula nya tegas turunkeun wadimor ti luhur ka Adam. Wah, ambalaya wadimor. Geus turunkeun atlas, gajah depak. Wah, ambalaya. Segala lepis, segala BHS, anzal tarurun ti luhur langit ka handap jante. Dina turun ge beureun urang pararae. Mantak anzalna di mana khalaqnahu. Kok Gusti ngabahasakeun anzalna sih? Panai anzalna manurunkeun bentukna kadeul inzal biasana hujan dipakekeun kan nurunkeun hujan anzalna ieu ge sarua artina cek Gusti Allah kaula bakal nyieun pakaian teh nu disababan ku hujan mimiti kaula nurunkeun hujan tina cai hujan ambalayah di bumi teh bakal jarara di segala jajadian ti mimiti teki jukut jeung sajabana datang katangkal anu gede bakal jarara di tina jajadian nu disababan ku hujan teh engke bakal aya jajadian anu bisa dipake nyieun pakaian buktina kapas jeung berbagai deui kitu tatangkalan nu bisa dijieun pakaian di antara nu paling istimewa adalah kapuk kapas. Di urang mah lain kapuk kapas aya ge kapuk anu luhur teh tangkalna naon tangaranna rangdu eta ge bisa ku urang di alan haju dijejal-jejalkeun jadi anggal jadi kasur tiis geunaheun jasangan sing hade tadi jerona sok aju tarareas kana hulu tah kapuk kapas waduh luar biasa produksi dijadikeunlah kapuk tersebut benang tina benang dijadikeun tenunan jadilah wadimur waduh jadi polekat gajah duduk gajah depak gajah lari wah yo can aya cenah kejieun atuh kusia terus kebelah dieuna waduh dimodif-modif baheula aya samping Maulana segala kebelah dieuna terus samping teh uluh segala BHS Al Jupri terus Al Hidayah wari deui aya deui Tamer macem-macem wah iyalah disababan ku hujan berarti mencek tukang ngaji memajaz min itlaqis sabab wa iradatil musabbab jadi berarti majaz sabab tina hujan bakal ngajadikeun nu disababan ku hujan berbagai tatangkalan salah satu kebutuhan manusia cai tina unsur opat sebab manusia teh adalah terbuat tina anasirul arba'ah hiji ardu dua hawa tilu ma'u opat nar kebutuhan manusia teh sakitu hiji taneuh nomor kadua hawa nomor katiluna cai nomor kaopatna seuneu eueuh bae nu hiji total adat jadi paeh napas geus hukak-hingkak geus teu bisa ieu urang ngasupkeun hawa ka jero irung geus teu bisa dipencet di jerona pernapasan teh spenek obatna ngarokok eta wah maksudna moal kebal deui masyaallah
geus teu bisa menghirup oksigen geus teh kitu keneh mun eueuh cai sebab kebutuhan awak urang cai awak urang teh diinuman atuh geus kitulah lumantak wahai anak cucu Adam kodan salanya takaula geus ngadamel ka anjeun alaikum pikeun aranjeun kabehan libasan pakaian-pakaian anu disababan ku cai hujan tina cai hujan teh terus jararadi atawa engke bakal deuleu anjeun pertanian khusus libasa yuwari sawatikum warisha pakaian teh dijelaskeun dina Al-Qur'an aya 2 macam nomor kahiji libasa yuwari sawatikum pakaian anu bakal nutupan kagorengan yakni aurat kubul jeung dubur nomor kaduana libasan warisha artina warisata ieu terbuat tina bulu-bulu anu bisa mayuta jamalu bihi minasia dipake ngaginding model wall dan lain sebagainya eta teh sarua bae tina cai hujan kene cai hujan turun ke taneuh kemudian jarara dijukut dan lain sebagainya didaharlah ku binatang embe dan lain sebagainya orai didalahar embe sapi munding onta jadi kuari ngagedean hewan dipotong dipencit maka ieu kulitna bisa dijadikan pakaian buluna bisa dijadikan pakaian bulu embe gembel bulu sapi bulu onta berbagai bulu bisa dijadikan ke wall kitu keneh kulitna dibawa di Tangerang di Bogor di Cianjur di Sukabumi dibawa ke Garut dibawa ke Bandung jadinya diolah terus diolah diipis-ipis dina hiji kulit sapi bakal jadi 12 hiji kulit sapi teh bakal jadi 12 helai lamun embe mah bisa 2 baheula mah kuari mah dijadikeun hiji bae lantaran embe mah teu boga lapisan-lapisan diproduksi lah di Garut diproduksi lah di Bandung dibawa deui kuari dijualan di Picung jadi jaket eta produksi Garut eta lamun memproduksina bagus geunang dipakena hargana murah terjangkau oleh rakyat pasar kemis tapi lamun jang ka luar negeri mah ipis ongkos lawon bae mahal tambah jutaan eta mah ongkos lawon biasa bae eta mah dirahasiakeun ngajual naga lantaran moal kabeulieun ku urang Cikupang mah kecuali pasar kemis dipakailah di luar negeri saha nu makena wow penyanyi ternama Elvis eta make buatan Garut sebenarnya celanana teh nu herang-herang teh teh kulit buatan Garut dipake deui ku Mick Jagger wow eta teh kulit buatan Garut sebenarnya mah gitu dipake deui ku Al Jarreau wow kulit buatan Bandung eta sebenarnya seserian heran aing mah bahkan Bill Clinton ge kunjungan ke Indonesia dibere nyana jastina kulit Masya Allah Indonesia teh istimewa tuh urang mah di dia ngajualan kulit sapi sabaraha duit hargana eta kulit sapi teh hijina hijina sabaraha hiji sambar gede bisa teu mangsa 100.000 henteu 100.000 lah ke 100 beheulana sok murah-murah loba tukang kulit kumaha sih bila perlu 500.000 lah bawa ka ditu dijieun 12 keur carita salembarna jadi hiji baju baik atawa 10 nu 2 jang tambal-tambalna hijina misalna dijualna ieu kuari 5 juta kali 10 jadi sabaraha eta memang hitungan bae geulangan 50 juta sasapi Masya Allah mantan kamu menaik tukang kulit hargakeun 1 juta mahal gitu jadi jaket mah kuali mah timbul pertanyaan paneta teh kulit kuari dipake kuari jaket kulit nu di urang makan dipake na teu meunang kahujanan asal kahujanan bae jadi heuras aju bau tak kumaha lamun jaket kulit kahujanan aju bau ku urang kuari digoreng pake kerupuk jak kulit pada tadi
nomor kahiji bahasa yuwari sawatikum pakaian anu jang nutupan aurat ulah kadeule diharap gubal gabel mun lalaki ulah kadeule senyum jeung bendu baud ulah kadeule itu kene di tukang supaya rapi libasa yuwari sawatikum nomor kahiji nomor kedua libasa warisa di samping yuwari sawatikum teh ditambahan ku ginding make potongan nu rapi terbuat tina lawon nu bagus supaya kadeleuna sergap. Nah dua macam nomor kahiji jang nutupan kagorengan yakni aurat nomor kedua supaya tambah rapi ginding warisa asalna waris mah bulu manuk tapi nu dimaksud mah ieu mayu tajammalu bihi minasyab bajaz deui bae walibasut taqwa dzalika khair walibasut taqwa ari pakaian takwa teh eta zalika khair eta pakaian anu luar biasa bagusna di antara dua pakaian nu hiji pakaian anu jang nutupan sawatikum nomor kedua pakaian anu jang ngaginding-ginding nah di antara nu dua walibasu takwa pakaian takwa nu jang kadeleuna ku Gusti Allah rapi kadele ku makhluk rapi pakai nutupan aurat eta teh zalika khair berarti libasu takwa jatuhna kanu pertama naon libasa yuwari sawatikum pakaian nu pakai nutupan aurat iyalah pakaian anu khair bagus cek sawareh malibasu taqwa teh pakaian-pakaian anu paranti ibadah ka Gusti Allah dipake salat ka Gusti Allah dipake berjamaah ka Gusti Allah jang berjamaah salat berjamaah perkumpulan pengajian dan lain sebagainya etalah libasu taqwa etalah dari khair. Nomor kaduana nomor katiluna libasu taqwa teh pakaian-pakaian paranti takwa ka Gusti Allah pakaian paranti perang pakaian-pakaian perang termasuk tameng-tameng perang ieu libasu taqwa dibandingkeun jeung pakaian-pakaian nu dipake sehari-hari ieu pakaian perang nu paling istimewa zalika khair. Terakhir Imam Jalal baga jelaskan libasu taqwa teh al-amalus sholih horeng pakaian teh patali jeung akhlak jeung pagawean anu soleh pagawean anu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala ya jelema ginding jasa make sapari luar biasa bagusna beut luhur ka handap manin necis seragam disebut berem lain disebut hidung lain disebut koneng lain putih lain wah ieu mah PNS hebat di dia nama ke kenong gede luar biasa wah sepatu nage herang bisa pakai ngaca dek lempang nage kudu ditiupan ku hadamna besi aya kokotor fu menangnya nama aya kokotor tapi ternyata pakaian nusak itu bagus tak terbuat tina Wall England udah ngaput nage geus teu sembarangan kudu ngaput nage di Jakarta bila perlu di Singapura teu benang sembarangan ngaput nage lantaran ieu mah pan pejabat tinggi ti gubernur kaluhur menteri embu make pakaian raradutan cara urang tapi ternyata horenganan sebatas pakaian doang salat henteu puasa henteu maling terus nah ieu kadang jelema make pakaian bagus amal goreng eta teh min jumlah kitu make pakaian sataranjang teh jelema kos kitu pakaian bagus tapi teu ibadah ka Gusti Allah eta teh sataranjang hakikatna mah tapi jelema pake pakaian biasa bae kadang-kadang meuli lagi di mingguan dirinya bari ngaji aju kurang duit lagi ngahutang ke minggu hareup dibayarna aju minggu hareup pohoan terus bae teh dibayar tapi nyana salat ieu pakaian sederhana tetapi nyana amal soleh eta istimewa masya Allah geus amalus sholih sumtul hasan kalakuan nu bagus eta jadi pakaian ka urang
nu paling istimewa mah pakaianana bagus secara zahir hartina bagus ya rapi pakai nutupan aurat ditambah kumayuta jamalubi lantaran dititah Allahu jamilun yuhibbul jamal jadi dirapi-rapi pakaianana lantaran bersyukur ka Gusti Allah lain hayang kalem ku makhluk ditambah ku amal soleh berarti makan zahir batin dideule dina zahirna sregep ditambahan ku pakaian batin amal soleh waktu salat waktu puasa waktu zakat waktu haji waktu sedekah cawaden zahiron wa batina masya Allah. Jadi nomor kahiji ieu pakaian nutupan aurat. Nomor kedua ditambah deui untuk berhias sebagai papaes supaya indah. Kadeleuna disesuaikeun lamun nu kuru ulah make nomor ceting. Asal aya awewe kuru jasa wage tinggal tulang make pakaian merecet jasa. Aduh calanana anu nyitak teh itu kene bajuna masya Allah nya jangkungnya kuru make pakaianana merecet ya mamun aya buah tinggal diajul bae ku nyana. Eta karana teu necis. Jadi berarti kudu rada digambringan saeutik. Geus kadel rapi nu neuleuna salakina jadi indah. Ede jelema eulin tuh masya Allah susuna geus segede ember. Wow, gede jasa bujurna pohar jasa giblek. Waduh make pakaianana gua gedean atuh mah sarua jeung barongsai. Ya Allah, teu saraga. Jadi dirapi-rapi ku aya potongan kieu ku potongan ieu teh supaya sinergis antara suami jeung istri. Karena mun di imah neuleuh pamajikan rapi, kan moal ka mana salakina ai keur di imah mah. Lah cek salakina cukup aing neuleuh sia bae ge jeung sia rapi bae. Geus teu kudu neangan ka mana deui geus rapi kadeleuna aing mah. Neuleuh sia tuh. Aju salakina ge kan rapi becek pamajikanana deui asana pangkasepna kakak di dunia. Kakak mah sanajan hideung tapi herang kakak mah kadeleuna. Ya si der gitu kan nyambung suami istri masya Allah. Nah, dititah orang gitu teh. Pakailah sarua jeung pakaian untuk menutupi aurat. Di samping itu tambahlah dengan keindahan-keindahan supaya di imah tangga ngeunaheun saling memandang. Ieu teh khususna ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa, umumna jang anak cucu Adam jeung Siti Hawa. Libasut taqwa zalika khair, pakaian nu paranti takwa eta lah nu paranti anu dihebatkeun manu hebat, paranti salat, paranti ngaji libasut taqwa. Zalika khair, kitu keneh libasut taqwa, paranti perang zalika khair, eta nu hebat. Atawa ieu libasut taqwa, libas taqwa teh nu jang sakadar nutupan aurat, libasut taqwa zalika khair, ditambah ku amal-amal saleh, ieu mah bagian batin, kalakuan nu bagus, zalika khair, ieu kabeh zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wallahu a'lamu bimuradih. Ngajadikeun Gusti Allah kana pakaian dengan berbagai aksam bagian-bagian pakaian, dengan berbagai mode-mode pakaian, dengan berbagai potongan-potongan pakaian. Jeung dibuat dari berbagai bahan-bahan, aya nu tina kapas, aya nu tina daun-daunan, aya nu tina talokop-talokop, aya nu tina kitu kulit-kulit kayu, aya nu tina bulu embe, aya nu tina bulu dan lain sebagainya. Ieu kabeh zalika min ayatillah, etalah tanda-tanda ayat Gusti Allah, tanda kebesaran kekuasaan Gusti Allah. Urang ku ari cecampuran di dia make pakaian teh berbagai-bagai macam potongan, berbagai-bagai kitu dasarna, berbagai-bagai kul naon kitu ngaranna dasarna. Nah ieu aya nu tina tapamatek, aya nu tek-trek, aya nu tina pitoron, aya nu tina hero, aya nu tina sipon, macam-macam eta zaman-zaman baheula.
datang ka kuari nu alanyar macem-macem eta teh kaluarna mah teu jauh tidak mate jeung istem pangheulana di urang aya istem di Tangerang pohara jasa asal geus ngomong gawe di mana di istem hebat amat orang tukang sapuna kos kuari besok babe jauh alhamdulillah kiai saya kerja di mana di bandara asa pilot bae pun urangnya ngadenge di bandara teh asa pilot bae masyaallah renganan di luarin bandara Is bagus penting digaji bae lah. Naila kabeh zalika min ayatil dalil kakawasan Allah. Mun ku Allah teh diturunkeun cai kemudian teh jarara ditatangkalan kapas, nu jadi tangkal kayu, nu jadi embe onta pararaeh urang bisa sataranjang deui. Nek kumaha teh jarara resek. Nu mantap ketika turun hujan teh urang ngadoa ka Gusti Allah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ku sebab hujan dialah jaradi segala rupa kapas di Kalimantan jaradi nu dipelak nu teu dipelak idinya langsung dikemas dibawa ke Bandung dibawa ke Tangerang Jaya pabrik tekstil di urang teh dibawa ke Surabaya kadang nu meuli nama orang Sumatera dijual di Tangerang dijual deui ku ari kawan nu produksi tidak kapas bae ge jelema jadi hartawan jadi jutawan miliuder masyaallah bersyukurlah ka Gusti Allah ieu lah tanda kebesaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ti mimiti anu melakapasna kemudian anu manenna kemudian nu ngemasna karyawan dibawa ka Tangerang kemudian transaksi jual beli kapas dirinya sabaraha ton apa sabaraha kontainer dibawa lah ku ari ka pabrik tekstil ti mimiti patani kemudian kadang tangkulakna dibeli ku bos di dieu diasupkeun dak urang mah ku ari tarima make alhamdulillahirabbil alamin teh nyaho ieu dibuatina naon ti mana asalna tinggal bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala na iyalah zalika min ayatil maksudna kembalikan ke Allah ieu teh tanda kebesaran Allah tanda kemahakuasaan Allah la'allahum yazakkarun manawa para kupar diharapkeun seluruh manusia teh eling ka Gusti Allah nu antukna engke ngimankeun bahwa Allah teh adalah pencipta langit bumi katut eusina iman atuh ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillah make pakaian geus teu nyaraos saha nu melakapasdak saha nu jadi tangkulakna di mana diproduksina ku urang kuari mah geus dinikmati dipake kuari ku urang dipake ngaji dipake salat ilah zalika khair libasut taqwa tapi batur coba dulu sagedengeun urang beuh make pakaianna marahal tapi teu iman ka Gusti Allah nyana agamana Konghucu nyana Buddha nyana Hindu nyana Protestan Kristen Katolik dan lain sebagainya tah geus dibere nyaho ku Gusti Allah awas ieu teh tanda kebesaran Allah la'allahum ingat sia ka aing cek Allah idi aya iltifat cekah lima ai tadi di luhurna qad anzalna alaikum khitab tapi di dieu kunaon la'allahum gaib la'allakum yazakkarun endahan la'allahum yazakkarun bagian ilmu ma'ani tah mangarana iltifat panjang kurang mun dibahas jangan anu ngaralti mah ngaji geus ngaji johar makrun ngaji ukudul juman pasti para raham tama mun teu poho anu teu ngaji mah atuh hese rumatak ngaji tafsir ngaji hadis teu mondok geus ulah diharapkeun beres nu mondok ke kacaletot bae mun teu mondok mah mentak wawanianan budak sakola ngahartikeun Quran wawanianan eta bahasa model kitab bahasa model majaz bahasa model kinayah dek kumaha ngahartikeun anak degungkeun habak jelema kos kitu mondok heula sia ngartikeun Quran mah eta bahasa kitu aju naon maksudna wal iltifat wa yuduna ieu iltifat teh kos kumaha nah engke naon rahasiana ieu teh kahararese aya majaz teh aya majaz mursal aya majaz isyarah kemudian dirinya aya alaqah aya korena deh ngamajazkeun teh teu sambarangan kemudian ngamaksud ngamajazkeun teh naon eta Gusti Allah di dinya masyaallah aju di dieu teh aya bahasa kinayah engke aya bahasa iltifat
eta kumaha kos kari itu mun teu mondok aya nu mondok ti leuletik Haji Pendi di kampung pondok tapi teu ngaji bodoh terus-terusan kamati orok datang ka paeh bakal di pondok bae nya nama ya bani adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah ya Muhammad cek Gusti Allah nu mantek didongeng-dongeng ge ieu para rasul para nabi timimiti bapa moyang urang dikisahkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an engke bakal panjang luar biasa kadituna kabelah dieuna engke bakal aya dongeng Kangjeng Nabi Idris ke Kangjeng Nabi Nuh ke Kangjeng Nabi Hud ke Kangjeng Nabi Daud ke Kangjeng Nabi Lut terus kabelah dieuna Kangjeng Nabi Sulaiman didongengkeun terus para nabi Musa Nabi Yusa kabelah dieuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu para nabi dikisahkeun dina Al-Qur'an teh ieu supaya jadi ibrah lima yasmauha bagi jelema-jelema anu ngadenge teh ieu supaya jadi contoh jadi tergugah hatina nu bagus bisa diturutan anu gorengna ke bisa dijauhan tujuan daripada ngisoh-ngisohkeun para rasul ieu supaya jadi ibrah teh ketika urang ngadenge teh Kanjeng Nabi Adam kan urang berpikir eta bapa urang kunaon make maksiat di sorga lamun tah heula teu maksiat meureun aing ge teu kudu hararese hirup di sorga ngeunaheun jasa teu kudu boga kontrakan aju cak nu ngontrak aing teu kudu ngontrak aju cek nu tani aing teu kudu macul segala ngawaluku aju cek tuh nu di kantor meureun aing lah meureun tak berpikir kadinya ulah ngomong gitu lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun inni ja'iluka fil ardi khalifah tinggal eta memang kesalahan Kangjeng Nabi Adam kurang ku ari dijadikeun ibro cacak-cacak Kangjeng Nabi Adam salah mah tetep bae ditundung ku Gusti Allah komo aing tak kudu kitu Kangjeng Nabi Adam bae salah jeung Ibu Hawa ku Gusti Allah diturunkeun tina nu mulya sorga diturunkeun ka bumi anu hina eta teh anu kesayangan Gusti Allah atuh komo aing sapira aing meureunanan pangkat teu boga derajat teu boga aju aing maksiat bae terus meureunanan ieu deuk diturunkeun ka mana ieu aing deuk diturunkeun ka mana Dubatak ditambahan deui cek Gusti Allah ya bani Adam wahai anak cucu Kanjeng Nabi Adam la yaftinannakumus syaitan sing hade ulah kagoda ku fitnah setan bere sebab setan geus gancam cak setan teh ieu Adam jeung Hawa ge ku aing kagoda cak setan digoda sia ku aing urang Cikupa aing kumpul di Citra aing kumpul di BSD sabagian anak buah aing di Puri Jaya pokoknya aing wal mundur cak setan ku aing sia digoda dek di mana bae posisi sia anu dagang asongan ku aing bakal digoda anu dagang lapak ku aing bakal digoda nu dagang karung ku aing bakal dikarungan pokoknya ku aing digoda kabeh cak setan ulah sabat kali aya bapana bae ge jeung ibuna ku aing bisa komo sia ku aing bakal digoda nu jadi ustad nu jadi kiai ti tarasub Golkar setan blonnya pokoknya mah jelema ku aing bakal digoda ti tangrede kabeh dengan dasar kebutuhan kita nyimpen duit di bank deposito abeh ngadaharan taina aing ku aing digara roda supaya ka Mekah melalui bank pinjaman ti bank geus teh nyaho duit halal nu haram ku aing bakal digoda kiai
aina ku aing bakal dijadikan sponsor. Sial teh setan goblok. Masya Allah. Ku aing bakal digoda ku cewek-cewek. Cewek bakal marah recet nge calana-calanana. Aduh, apemna bakal kadeuleu ku aing. Ping-pingna bakal disingkap-singkapkeun ku aing, dadana bakal dibuka-bukakeun ku aing. Aduh, SMS-na dilancarkeun ku aing ujian. Digoda kajen ku kumaha ge. Geus kiai heula nu ku aing digoda. Ustad nu ku aing kobo tukang tabligh mah geus ku aing ceramah digoda jasa. Cial ta setan. Aduh. Terutama nu aya di pamarentahan ti mimiti RT. Datang ka lurah ku aing pokona mah bakal ditiupan ceulina. Camat-camat bakal dituntun bupati segala gubernur komo presiden mah. Aduh, ku aing sia bakal ditutur-tutur ka mana bae ge. Sia. Waduh, teh setan sial jasanya. Setan di mana sih tempat sia? Tempat aing di Tangkal Asem. Tangkal Ambon, pusatna di Tangkal Beringin. Waduh, ya setan ngancam setan. Cek Gusti Allah ya Bani Adam, anak Adam nu aya di Cikupa, di Bojong Balaraja, Cipondo, Ciputa, Ciledug. Kos kabeh santero, Serang Pandeglang kabeh anak Adam. Awas, layak tinana kumu setan. Ulah kagoda ku pita setan sia sing hade. Kajen teuing setan ngancam ka sia sebagai anak Adam. Deuk di goda siana bae ulah kagoda. Carana kumaha geus supaya ulah kagoda, ulah boga HP. Aji pendi gideug. Aduh, boga 5 aing HP. Aduh. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan, ulah boga TP. Waduh. Berat. Naon deui Gusti supaya ulah kagoda ku setan. Sing hade cek Gusti Allah ya ke heula dihareup bakal dicaritakeun godaan-godaan setan. Ieu mah nomor kahiji sing hade ulah kagoda ku pita-pita setan, ulah kagoda ku rayuan-rayuan maut setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sakumaha setan ngaluarkeun bapa moyang anjeun di sorga kulantaran digoda ku setan. Ulah seperti bapa moyang anjeun nu digoda ku setan. Sing hade setan lantaran setan tepan baheula yanzi'an huma libasahuma liuriyahuma sawatihima. Barang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa digoda ku setan teh kapan arucutan pakaianana teh daekeun nempel di Kangjeng Nabi Adam lantaran Kangjeng Nabi Adam ditundung dek diturunkeun ka bumi. Libasahuma pakaianana liuriyahuma supaya katembong gogorengna. Dasar tangkorak setan nu ngagodana akhirna atuh katembong liuriyahuma sawatihima. Kokotor kagorengan anu aya di Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh katembong ku ari ku gara-gara setan. Sebab setan ma innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nya nama setan ngapandeuleukeun ka urang ngagodana ngeunah deuk dihareup deuk digigir deuk ditukang deuk diluhur deuk dihandap. Dek kurang ker hudang dek kurang keres nya nama yarakum huwa wa qabiluhu. Setan maneuleuk ka urang jeung kanca-kanca setan, balat-balat setan, anak buah setan, komplotan setan. Urang mah teu neuleuk ka pannyana, nyana maneuleuk ka urang, tapi urang mah min haitsu la tarawnahum, tina tempat urang teu neuleuk ka setan. Ayo setan maneuleuk ka urang ngagodana ngeunaheun jasa, urang mah teu neuleuk ka setan. Deuk kumaha nangkisna, da kumaha nangkis lantaran urang boga besi teu bisa ditangkiskeun ka setan sebab setan teu kadeuleu. Urang boga cimande teu bisa ditangkiskeun lantaran teu kadeuleu. Urang boga silat, karate dan lain sebagainya teu bisa ditangkis ku nu koskara ditu lantaran setan teu kadeuleu. Aya nya neuleukeun ka urang innahu yarakum huwa wa qabilu. Nya maneulekeun bae ka urang ku ari aya tadi dia sial teh ucing ngomong-ngomongkeun aing bae. Cak setan aing dek pindah ke belah kenca deket-deketan aja pendi. Wah aing dek ditiupan matana supaya nundutan. Tak setan dong gitu sial jata setan. Nyana neulekeun bae ke belah kulon, ke belah wetan, ke belah kaler mana? Ieu anu ngaji ku aing dek digoda.
nyaritakan setannya cek setan teh kajen tetap cedak waing digoda baik kuari geus mulai aya nu ngaluarkeun HP lantaran sasada itu aya belakulon aya janggian jeung jahe blong teh budak nyaritakeun setan aya oge aduh siap Masya Allah geus dicaritakeun awas cek Gusti Allah kadek setan ngancam bakal mitnah bakal ngagoda bakal nganasehatan ke anak cucu Adam cak Allah awas la yaftinannakumus syaitan awas ulah terulang kembali ala tattabi'uhu fatabtan ulah nuturkeun ajakan setan maneh bakal kapitnah lantaran orang dijanjikeun lamun orang bersih bakal balik deui ke tempat semula yane surga sakumaha Kangjeng Nabi Adam geus dijanjikeun Adam maneh turun engke maneh di mana-mana balik ke akhirat maneh sepi tina dosa balik deui ke tempat anu asal lain jang maneh bae Adam anak cucu anjeun ge urang mana bae sadunya datang ke akhir zaman ketika manehanana balik bersih tina dosa barali ke tempat semula ka sorga bejakeun ka anak cucu anjeun Adam nu mantak ieu urang teh dijanjikeun ku Gusti Allah sanajan Gusti Allah nurunkeun bapa moyang urang ka dunia ya ka taneuh ka bumi tetap urang bakal balik deui ka tempat semulana ya kuari ge kapan kanyahoan urang Semarang loba nu geus balik deui ka Semarang pabrikna kuari geus teu jalan urang Surabaya nu kaya Tangerang kuari pabrikna bangkrut balik deui ka ditu urang Lampung balik deui babarengan jeung monyet di Lampung ka ditu jeung ua-ua ieu ge urang bakal balik deui ka sorga asal la yaftinannakumus syaiton asal ulah kapitnah ku setan bae moal tebal hirup urang 20 tahun 30 tahun 50 tahun 70 tahun balik ka ditu salila etalah hati-hati setan siapkeun kuari kuda-kuda urang jang ngalawan setan awas ulah sampai terjadi sakumaha akhraja abawaikum minal jannah bapak urang teh kula gagu gara-gara kabisikan ku setan turun di sorga dipocot pakaian kemegahan jeung kemuliaanna teu make sahlai-lai acan atuh pangeulaeun setan mainnahu yarakum wa qabilu nyana maka urang ngagodana ngeleukeun deuk dihareup deuk ditukang deuk digigir deuk diluhur deuk dihandap deuk kumaha bae carana kubahanyana bae min haitsu la tarawnahum dina tempat anu urang mah teu neuleuh ka setan lamun urang bisa neuleuh ka setan urang jogol we unggal poe dogol unggal poe geus ngasa bedog we sia wae gerakan kieu setan teu nyaho ye golok gelut jeung setan eleh urang golok we di kieu-kieu kunaon eta setan teu kadeuleu lilatofati ajsadihim lantaran lembutnya nama jasadna ku Gusti diciptakeunana tina seuneu moal kacekel seuneu ku sebab teu kacekel kadang-kadang mah kadeuleu seuneu aya nu haseup da doang kadeuleu seuneu mah teu kadeuleu aya nu seuneuna kadeuleu beureum hideung dan lain sebagainya gambaran setan urang lamun dibere ketajaman mata bisa neuleuh ka setan urang lain saeutik hamba Allah anu bisa neuleuh ka setan teh lain saeutik bisa neuleuh ka setan rupa setan bisa kadeuleu ulah jauh-jauh urang maca surat jin bae urang sok hayang neuleuh setan mah baca ku urang surat jin niatan ya Allah ya Rabbi abdi mas bayang maca surat jin di dieu hayang neuleuh ka setan neuleuh kege bakal asal macana di tempat sepi atuh ge setan mah jangan rame atuh sia macana di kuburan sorangan bae coba ge atuh cek si Jonet teh mah kieu teh kudu maca surat jin teh masal cicing bae geus teu lah di masjid sia sorangan maca surat jin teh kudu tamat bakal aya geus dibuktikeun sama aku sama para urang ai kiai ulah nanyaing orang batur bae heula di dieu keur zaman kula leutik kana aya santri teu percaya ka surah almarhum Aba baca coba ge surat jin ku sia penta aya tah santri dibaca ku nyana menta abdi mah hayang neuleuleungeun bae lah ulah kudu kabel gedag leungeun we can tamat-tamat acan leungeun datang wow nyana kieu bae oh curugna bae sagede bitis curugna encan ieu encan ka dieu atuh kelenger nyana kieu bae cak babaturan tadi pan sia baca Quran pan ieu kelenger kieu di inuman geus kebal cageun kunaon sia aduh aing neuleuleungeun bude cekeun
lamun urang boga wiridan Tuan Syekh Abdul Qadir tah aya. Tuan Syekh Abdul Qadir boga wiridan paranti neuleuh jin kula ge can pernah diwirid-wirid besi neuleuh. Ya waduh dia ka ditu aya teh set. Cek Tuan Syekh Abdul Qadir asal geus datang kadinya pasti jasa. Buktikan. Baca sekian. Mun dibaca kurang teh mulai aya mimiti tariris awak kurang. Tiris amat ya awak. Henteu kebal aya. Tertrek. Non. Woi. Ada apa? Tama incuna masalah tawar datang. Aing teh butuh incu nu gede. Datang. Jelema dibere wiridan mencet ieu wirid salamere guruna lain guru mencet mah biasa kan dibere wiridan paranti neuleuh jin. Atuh begitu dipencet tuh kala luar setan mah lulus. Setan deui dibere neuleuh lantaran urang bisa neuleuh ka haseup bisa neuleuh ka seuneu berbagai warna seuneu kadeu jin ge sarua setan ge asal urangna dibere ketajaman penglihatan ya wiridanana ulah nu borangan mah kejar di dinya sia ulah geus kono mah boro-boro maca surat jin maca alif lam mim ge geus aya karasana asal penting me dibaca maca yasin mah maca yasin A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim jam 2 macana Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal aziz sadaqallah cak pamajikan aku nanti teh kurang naon ada di sini maca Quran ti penting cek kenapa Masyaallah iya awadami alwani matawan taya rupa setan teh tuh mantak sing ade masyaallah urang bisa deuleuh ka setan bisa deuleuh ka jin lamun urang dibere kecerdasan dibere penglihatan nu tajam mata teh aya nu asli pembawaan pribadina aya nu memang melalui wirid-wirid ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim atau melalui hizib-hizib atau melalui wiridan-wiridan ti guru aya nempo ka nagara jin atau aya di negara jin teh kahiji ieu teh aya dua dimensi di urang teh nagara urang ieu nagara jin ge di dieu keneh disingkapkeun ku wiridan eta teh urang aya di nagara jin aya urang lah di dieu keneh ngan urang lamun asup ka nagara jin teu kadaeleu di alam nu ieu tah lamun urang teu boga kuncina tuh terus di ditu urang boga wiridan asup ka alam jin aja teu boga kuncina tuh terus bae di alam jin terus mantak Bung Karno istimewa kunaon lantaran manehna mawauh jeung raja jin bisa asup ka nagara jin masyaallah tah urang mau nyaritakeun ilmu Bung Karno emang kumaha nu mantak Bung Karno mah dibere sasalaman jeung raja jin cak raja jin ieu cincin pake ku maneh ieu lamun deuk berjuang nyaan mantak cincinna dipake ku Bung Karno kamari dibikeun ka kula ieu buktina tapi bejana Bung Karno mah cincin hideung semu biru ieu mah hejo aduh Gusti Allah tak urang menceritakeun Bung Karno emang kumaha kitu bisa nagarkan rajin nu mantak Kiai Zaini mendak kerep nyaritakeun Bung Karno si jelema apa lain lantaran nyana bisa asup ka nagara jin bisa wau jeung jin-jin hiji nomor kaduana baheula waktu benda kerep jadi leuweung nyana mah bisa ngobrol jeung maung eta mah di negara urang keneh kos kieu biasa tapi nyana bersenyawa jeung maung ngobrol jeung gajah ngobrol jeung buaya ngobrol Bung Karno ketika manehna asup ka nagara jin teu kadeuleuh ku urang wauh lah nyana jeung raja jin moal anggeus urang caritakeun Bung Karno nu nyaho keaslian Bung Karno masyaallah henteu kudu Bung Karno sanajan kuari ge kuari pisan aya ieu kuari pisan ge aya anu nyahoeun nagara jin sababaraha urang hiji di Bogor geus bebeja ka kula nomor kaduana nu geus nyaho ka nagara jin teh orang Karawang emang Karawang mah meureun henteu boga wiridan ge hiji jeung jin ieu kiai lain lalagaan di Karawang aya nu geus ngalalakon ka nagara jin nagara jin teh sarua jeung urang ngan aya kerajaan jin nomor kahiji nu terbesar di Banten
wah cuma lain lalaga antem mantak kurang Banten mah kos jin kasurupan Banten belah itu Banten orang nyebrang maka parahu eta ge kerajaan jin gede kene ieu caritakeun orang Bogor orang di ditu di negara jin teh loba ambalaya wah mutiara emas perak dan lain sebagainya asal daek bae pakaian dan lain sebagainya mun urang mawa segede kieu bae mutiara ti negara jin dibawa ka urang moal kaduitan ja aya nu ngarewas naon di dana cenah ge sia mah kadinya bae pan aduh terus teu beres emang budak ieu mah ieu setan ke urang nyaritakeun setan jin di negarana ke dihareup ka mantak asa ulah ngabesam inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wallahu alamu bimuradi cek Gusti Allah sanyana kaula nu agung ngajadikeun ka para syaitan-syaitan teh sebagai kanca-kanca sebagai babaturan-babaturan sebagai kroni-kronina kasa lilladzina la yu'minun ka jelema teu arariman Katolik teu iman ka Allah Protestan kafir pokona mah Yahudi Nasrani kitu kene bangsa budak Konghucu dan lain sebagainya iyalah jelema nu teu iman ka Gusti Allah kronina syaitan kuari lamun lain ajakan setan Yahudi Jamual kuari lamun lain ajakan setan Nasrani Amerika Jamual urang geus nyaho sabenerna mah eta teh kasurupan setan ngan di urang na deui nya ngahijina jeung para setan-setan jadi aya kedua komplotan di urang teh aya nu sok maca Quran bae nu iman ka Gusti Allah aya nu teu iman ka Gusti Allah ngahijina jeung setan sabenerna mah hate teh merontak ngan kulantaran di luhurna lolobana ngahijina jeung setan sedengkeun jadi kroni urang mah teu daya teu upaya kasimpulanana setan ngagoda ka makhluk nu hirup anak cucu Adam nyana ngahiji jeung para kroni-kronina nu jadi kronina ialah jelema-jelema nu teu iman ka Gusti Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka Al-Qur'anul Karim asal aya kafir eta kroni setan Yahudi kroni setan Nasrani kroni setan kajeun ngomong lembah lembut ujung-ujungna kajeun kuku mah tetep ngajerumuskeun bae gitu bae walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Yahudi jeung Nasrani mah datang ka irah ge moal ridaweun ka urang sehingga urang nuturkeun nyana sebab nyana karoni setan ke geura dihareup ke sababor hayat deui bakal dicaritakeun tempat-tempat setan jeung di mana nyana cicing-cicingna buah luar biasa kaki haji mungkin nyana cicing di sorban wah kabupati meureun dikenong macem-macem ke setan teh jeung ke bakalna aya anti-antina kudu dibacaan naon ieu setan sebab kadang-kadang aya jelema kasurupan sebab jelema teh kasurupan sakumaha setan nyurup ka orai ti baheulana setan teh nyurup datang ka kuari sok nyurup ka makhluk-makhluk asup nyana kadinya dipencet ku urang dibacaan ayat kursi bismillahirrahmanirrahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم pencetkeun urang set bisa sial ta setan bacaan anu umat teh bisa kos kitu mah itu kiai kaisinan mentak ulah sak pencet-pencetna setan leuwih pinter tibatan urang kudu make antina tanya kiai kok bisa kos kitu teu dipuasaan sak pencet-pencetna itu setan mapan puasa bahaya nama riyadhah tanda si adek iyalah Quran gak jelaskan kajen jang batur ba ulah dibejaan jang urang baik sadarkan diri urang hati urang pikiran urang bah baca Al-Quran inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun saenyana kaula nu agung maha pencipta geus ngajadikeun ka setan-setan sebagai kanca sebagai kroni balat babaturan sobat nyobatna lilladzina la yu'minun ka jelema nu teu arariman asal jelema teu iman ka Allah ya ane kafir sobat setan sing hade jeung jelema eta tuh kan setan mulai aya wa idza fa'alu wallahu alam sallallahu